gening opatan nyari tarik liliwatan lewat ketan nu dirembeuy kacang masing-masing pangresepna mun hoyong aya arencana nu kahiji pok nyarita hayang aya sambal jeung lalatina nu kadua pek nyarita hayang belum pada asin jampuhna nu katilu mau nyarita hayang cobek jeung pai surang nu kaopat gening nyarita hayang tepir ari pokna asawan urang beuteuh rada menteng tali kolor weh merengkeun mana liwatna lajeng daun waluh asak liwatna pada jeung asin japung surang mangga liwatna raos ngariung tuangan kedatangan babaturan nu datang geuning opatan nyarita rek liliwatan liwat ketan nu dirembeuy kacang masing-masing pangresepna mun hoyong aya arencana nu kahiji pok nyarita hayang aya sambal jeung lalatina nu kadua pek nyarita hayang belum pada asin japung gitu ya. Belum pada asin japuhna belum pada asin japuhna nu katilu ngong nyarita hayang cobek jeung pai surang nu kaopat geuning nyarita hayang tepir ari pokna asawan urang beuteuh rada manteng tali kolor weh merengkeun mana liwatna lalajeng daun waluh asam liwatna pedak jeung asin japung ieu liwatna paneta pai surang liwatna raos ngariung tuang aduh nikmat kedatangan babaturan nu datang geuning opatan nyarita rek liliwatan liwat ketan nu dirembeuy kacang masing-masing pangresepna mun hoyong aya arencana nu kahiji pok nyarita hayang aya sambal jeung lalatina nu kadua pek nyarita hayang belum pada asin japuhna nu katilu ngong nyarita hayang cobek jeung pai surang nu kaopat geuning nyarita hayang tepir ari pokna asawan urang beuteuh rada manteng tali kolor weh merengkeun mana liwatna lajeng daun waluh asak liwatna pedak jeung asin japung.
Mangaliwatna raos dari tuang